bulucun taya anggoan waktos urang dibabarkeun taya pisan papakean waktos urang dilahirkeun bulucun taya anggoan waktos urang dibabarkeun taya pisan papakean. Lajeng ku indung diurus dirawat dielas-elus lajeng ku bapa diraksa dimumule tur didama-dama disimbutan di bajuan dingaranan digindingan rai berang menang atikan lepeting dina kegepan awak morontot ngagedean dihuapan ngajangkungan geus gede menang pasangan ngarundaikeun tuturunan awak morontot ngagedean dihuapan ngajangkungan geus gede menang pasangan ngarundaikeun tuturunan. Waktos urang dilahirkeun bulucun taya anggoan waktos urang dibabarkeun taya pisan papakean waktos urang dilahirkeun bulucun taya anggoan waktos urang dibabarkeun taya pisan papakean. Lajeng ku indung diurus dirawat dielas-elus lajeng ku bapa diraksa dimumule tur didama-dama disimbutan di bajuan dingaranan digindingan rai berang menang atikan lepeting dina kegepan awak morontot ngagedean dihuapan ngajangkungan geus gede menang pasangan ngarundaikeun tuturunan awak morontot ngagedean dihuapan ngajangkungan geus gede menang pasangan ngarundaikeun